kebuku-buku di titah ceramah pangin di jalan terpira ngawon kudu diceramahkeun. Yurik pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kadulur-dulur anu aya di lembur kabaraya-baraya anu aya di kota, mudah-mudahan dina wengi ieu urang sadayana sing dipaparkeun kasehatan jasmani sinaran rohani, amin. Palanjang umur, laloba duitna, lalancar usaha, calalager awakna, jara rauh tina panggoda jahat, jara rauh tina kasakit jeung panyakit, rereget jeung kokotor, anu melit kana pejit, anu nyangsang kana rasa, nu cicing dina waruga, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakedar Abu dan Bakar saya alhamdulillah. Punten kasalang sakedar sim goreng hapunten anu kasuhun hampura anu kateda data aya maksad pada ceramah mung ieu makararasan we wargi sim goreng ngagigiwing sim goreng gerah naik. Mudah-mudahan dina kumpul ngariung bengkok ngaronyok ieu haplah mubarokah sing anggeng berkah tur tabarokah kamu sakasadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amal ba'du. Puja puji kali syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat liwah salam urang limpah curahkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oge ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in-tabi'ina, para dugi ka urang sadaya, pamudah-mudahan urang sadayana sing kenging sapadul uzma di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia para dugi ka jaga di yaumil akhir, amin ya Allah ya rabbal alamin. Langgung dipayun sim kuring saja nganuhunkeun kana penghormatan di Bapak Ustadz Muaddinan anu sim kuring nuju ngalangkung kedah naik panggung teu ngimpi-ngimpi acan teu aya beja ti awalna eueuh wangsit ti tadina sim kuring teh rada geumpeur pangarsa ieu teh nuju ngalangkung we di Cirebon digiwing ku Bapak Ustadz kudu naik panggung ngabahas urusan pocong. Bubuhan sim kuring ditugas ku Allah kudu nulung kanu butuh, kudu ngalang kanu susah, ngahudangkeun kanu labuh, ngajait kanu titeuleum. Takwayana kitu pamudah-mudahan tina kumpul ngariung bengkok ngaronyok ieu haplah mubarokah urang sadayana sing dipaparinkeun kasehatan jasmani sinaran rohani, panjang umurna, laloba duitna, kuat iman jeung Islamna, marulus rahayu barokah sinaran salalamet sadayana dunya lan akhirat. Takwayana kitu pamudah-mudahan doa urang sadayana ieu haplah mubarokah sing diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Sim kuring cumarios dia patepatan hapunten anu kasuhun hampura anu kateda teu aya beja ti awalna, kedah cumarios dipayunan para pangersa sadayana anu langkung luhur ilmuna jembar ku panelarna. Mung sim kuring salaku katurunan ti Sumedang oge nganuhunkeun kana kasayan para wargi sadaya anu parantos jauh di Jugjug anggang di teang dongkap ka ieu haplah mubarokah, tanda narima tumarima bahwa urang ngagaduhan luluhur nyaeta para karuhun, para raja, para ratu anu parantos berjasa keur urang sadayana.
Danggosna moal aya urang lamun teu aya inung bapa urang. Inung bapa urang pun kitu deui moal aya nini jeung aki. Nini aki moal aya lamun teu aya puyut baok jang ngawaring udeg-udeg ka kai ciwul. Tanda narima jeung tumarima, sujud jeung syukur kana Maha Gopur, boga rasa jeung rumasa, ulah pohoka purwa jeung daksik. Itu cek bahasa kolom aja. Ari purwa wiwitan ai daksi teh wekasan moal aya urang lamun eueuh indung bapa urang. Bahkan ieu nagara moal merdeka lamun teu berjuang kolot taheula. Anu parantos toh bati jiwa raga melaan negara bangsa katut agama. Urang moal jiga kieu ayeuna lamun kolot baheula teu berjuang. Alhamdulillah doayana ngayakeun ayeuna haul eyang Pangeran Sugi hiji tanda narima jeung tumarima rasa jeung rumasa kanu jadi luluhur urang sadaya sokomo pantar pangkat ratu jeung raja para panglima jeung ponggawa pun kitu para patih sareng nusanesna simkuring sajangan nuhunkeun hatur nuhun rewu-rewu nuhun laksa ketika bingahan tina kasayanana da simkuring mah sanes tukang caramah tukang ngubaran anu garering ku juri bisi ilalaing garering beteungna bareuh bisi nyeri pikir teu geunah rasa bisi nyeri hate ku salaki gampang sueur landong nama dipajengan oge da goyana kitu pamudah-mudahan simkuring ngiring japung tumalipung lan bisa ku sanes ku bisa hapunten anu kasuhun hampura anu kateda tawis ngahargaan kanu janten wargi simkuring ulah aya paribasa eueuh sakecap-kecap acan Dada agung cukup lumur jembar hampura kasadayana pamudah-mudahan tina kasayan para wargi sadayana sing dibalas ku Allah Subhanahu wa taala dina daek kaduakeun kanu jadi luluhur sarerea. Muga naon rupa kahayang jeung cita-cita sing dijabah ku nu kawasa sing marulus rahayu padarokah salamet paranjang umurna loba duit sing laluhur ku ilmu jembar ku panalar sing luhur ku tak gede dunya gede diangkat harkat darajat jeung martabat ku nu kawasa buat iman jeung Islamna supaya salamet lahir jeung batina. Muga dina riungan ieu sadayana anu parantos dilaksanakeun ku para panitia ngayakeun haul eyang Pangeran Sugi sareng anu sanesna sing dibales ku Allah Subhanahu wa taala. Naon rupa kasayan kalawan sadaya pisamping nyukcruk ilmu neangan pangabisa ngulik pangarti ti leutik neangan pangabisa muga sing mati tur tamatuh sing saciduk metu saucap nyata dibarengan jeung mampuna lamun tawasul sing kasarusul lamun nyampe sing kapake lamun ngadoa sing diarijabah gunung kawasa muga hajat para baraya sadayana nu jauhna nu deketna nu awewe nu lalakina sing dikararokul ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh simkuring saja ngahaturkeun hadiah kasadaya para luhur para kaluhun para raja para ratu para ajengan para ulama para kiai para santri para kaum muslimin muslimatna wa mu'minin wa mu'minat anu sami turut tumut kemaula kana parentahna Allah ghafarallahu dunubahu wa sadrahu yubahu wa ila hadrati sayyidina al-basainal mukarram wa usulihim wa upurihim wa ahli silsilah sumedang larang tembong agung himbar buana sadayana sayulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Hapunten anu kasuhun hampura anu kateudah simkuring moal singerti anu dicarioskeun maki simkuring mah sanes teu aya jadwalna mun ieu mah sampai ngantos pangersa kiai. Hapunten anu kasuhun hampura anu kateudah kasadayana dina heureupkeun bungsat bahan bobot sapalon carang sampakanana neda agung cukup lumur jembar hampura kasadayana bilih aya cariosan simkuring anu kirang umpami saumpami aya anu lepat hapunten anu kasuhun hampura anu kateudah ieu mah etang panambah pangersa hapunten anu kasuhunnya. Muga-muga sing aya guna sareng mangpaatna, muga-muga tina kasihan para warga sadaya sing dibales ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'alukal barokah wal karamah wal mujizah wal ijazah wal ijabah hajat sadayana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.